Sen digoreng wae ya lejet teh urang sayur we ayeuna mah sareng tulang bokong. Tapi sateu acana urang nyangu heula yeuh karna sangu teu aya ya dina Magicom nya urang nyangu heula. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda bundi kumaha yeuh dadaramang. Sateu acana nya urang masak sayur lejet nya urang ayeuna yeuh urang ngisikan heula. Reusan nya stok sangu dina Magicom CF wengi jadi ayeuna ngadadak wae henteu ngahaneutkeun sangu. Tah ieu urang mulai isikan bundanya. Bunda biasana ngisikan ieu sok sabaraha putaran bunda. Upami abi 3 putaran sesuai sunnah nabinya tapi di skip lah meh henteu panjang teuing. Ayeuna entos beres ngisikan urang lebetkeun wae kana Magicom, urang cuekeun we nya urang kantunkeun masak aja. Ayeuna bagean ngeksekusi lejetna nya ieu aya 2 lejetna kaleresan pamasihan ti teteh. Dina mah ieu teh bingung bade kumaha kitu nya datos kolot itu si lejetna teh. Ieu diseupan pake coe sambel bosen digoreng oge bosen. Aya ide urang campurkeun we sareng tulang bokong. Tah ieu nya si bumbuna teh aya tomat, bawang beureum, bawang bodas, muncang sareng koneng. Teras diulek we nya bunda. Tah ieu teh tah ieu bokongna bunda nya ngan samangkok alit. Beres ngadamel bumbu mah urang jetrekeun we komporna nya tah urang goreng ieu si bumbuna sampekeun ka asak. Karaos asak atawa harum mah urang lebetan cai tah ayeuna gubruskeun we si bokongna supaya asakna ti payun. Nah supaya nya si kalduna teh kaluar gitu tah. Tambahan bumbu gula beureum teras lebetkeun si lejetna. Atosna sadayana dilebetkeun mah korehkeun we supaya menyatu nya si bumbuna raosan we supaya karaos asin gulana. Kinteunna atos karaos mah urang lebetkeun we kana wadah. Tah ieu tos beres nya bunda tuh sarantang mentung. Hayu urang tararuang.